warahmatullahi wabarakatuh. Video abdi sareng rencangan abdi hari bade wawancara ka nelayan. Abdi bade nepangkeun Bapak nelayan anu namina Bapak Rubianto. saha waktosna tepat kangge ngalalau. Subuh tabu 2 berangkatna di bumi. Naon para nelayan ngalalau kudu subuh-subuh. Upami subuh mah kan jadi angkat nate kan upami cai laut kan aya pasang aya surut. Jadi sumpingna lauk teh duka maju cai pasang, duka maju cai surut. Nah, cara nelayan ngalalau. Pokoknya ngangge jaring, nebarkeun jaring ke tengah laut. Jaring namun seueur. Anu dilakukan nelayan ke lauk saalit. Nasibna sih kadang pami rezeki makan terus anu ngaku. Pami nuju seueurnya seueur kayaknya pami. Para nelayan biasana ngajual lauk. Pami ngica lauk mah nya kadang ka TPI, kadang ke pengepul, kumaha seueur alihna kengna lauk. Pami nuju seueur nya ka pelangan, pami sakedik nya kadang ke pengepul.